Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Ini mah pakai topik ah. Iya resep kuliner hungkul. Wah, jeung menuna deh ubak ieu. Dipikir-pikir asa kerobokan beteng. Ningali menu iya aduh ini asal ngacai juga. Oh heuh. Urang teh aplikasi anyar. Mulai Express Food. Cik, bisa tuh nya pesen ke dia. Nah, cobaan cik itu aplikasi anyar. Nah, iya. Karedok cela. Level 5 ya mah. Ame, madap seger, sik-sik macik kurang pesannya. Mollywood Express. Hah? Bener gitu itu. Pesanan tuh. Cang-cang tuh ya. Kurang cek tuh. Oh bener pesanan tuh. Terima kasih telah memesan di aplikasi Mollywood Express. Selamat menikmati. Liur ketipu babaturan itu tukang tahu buat gandeng nih yang orang teker liur kumaha mayak ke pinjaman online. Aduh kumaha bayarnya bisa hari nelpon mau tenung lagi ya mah. Halo. Bayar hutang. Nyaho lo kirim bayar. Keguan. Ya alamatnya nomor 14. Ada salah Yola. Ini kan masih emas gitu. Mas, ini bak tarang segala. Abang ngaran Yola tuh mas. Nah, bang sekadar gandeng ka dia. Nanyakeun Yola. Yola mah pamajikan urang. Rek naon ka si Yola? Kabeneran mas. Pamajikan didinya. Assalamualaikum mas. Lah, tamane leung datang-datang ucapkan assalamualaikum ka urang. Mas, sesama muslimah harus mengucapkan salam mas. Otak mana encer. Nah, datang ke dia mana? Maaf, abang tuh buka pegawaian anyar ini jadi bang keliling mas. Iya, ayah customer ngarana Yola. Itu 2 bulan nunggak kebenaran pemajikan didinya. Nah, pamajikan orang diminum ke bang keliling. Sabarang utang pamajikan orang. Mas, sebenarnya mah hutang lama lebih mas 100.000 mas. Ngarabang hera. Kan mas jelema bener buat KW bener mas. 200.000 dibayar kurang sama 200.000 gitu. Mana duitnya? Ayo gila mas. Nah, usaha bersih Yola nunggak di bulan. Pokoknya mah 300 mas. Cuma ini dendana 3 juta mas. Bukan utang 100.000 jadi 3 juta. Bang naon mana ngaranna eta? Bang kerok merenya. Mana marek meras ka urang lagi nyaho eta mah. Mas, tong panik gitu mas.
dia temen cermin jelema benghar mas. Kalau mah itu sapoen ada didenda 100.000 kali 3 bulan 3 juta mun 8 bulan anakan mas. Bang, mana macam di bang keliling teh masih kena boho. Mas ngaledek ini ke abang mas. Banyak sapoe denda 100.000 3 bulan mah ya 8 juta tuh lain 3 juta. Mas, gini lagi 3 juta mas. Ya bang mah ambil 3 juta. Kurang teh kudu mayar teh 8 juta itu 3 juta mas ah. Mana mah. Mas, bayar 3 juta dari 8 juta. Pokoknya mah abang ayeuna niat lagi rek nagih ka dieu rek mayar moal. Lamun moal iku abang dipewakan di kabeh ka kampung ini. Ini mirang sama. Waduh, bahaya mun dipeja-peja ka sawit bari ieu. Wah, wirang orang kumaha carana si abang ngarai ini teh. Wah, orang bangsakeun ku urang mah. Wah, urang mah apa modus-modus maneh rek ngagertak ka urang maneh mah. Mana yang dibangsakeun ku urang lembur ini kayak mana digebukan sia puas. Mas, ini kamari di mana ngagertak. Mau keraing waduh sia. Bangsat. Aduh sih jangan. Bangsat. Aduh sih kabut. Mas urusan sampai beres mas. Ke mana nih? Bangsat. Abang. Terus digetak segitu ke wis kabur sion kene. Menjadi debt kolektor atau gitu mah. Aduh, soalnya jeung boga hutang 200.000. Bayar teuy. Bayar aburkeun. Si Waudeng nyervis motor teu beres-beres. Mainnya mulai ekspres pamake sepeda atuh ieu teh moal ekspres beureun. Kan keur order loba pisan ieu moal teh. Tuh ieu geus abus deui wae. Udeng tuh tinggali order loba kieu moal ekspres. Aduh kumaha ieu. Udeng. Oli motor jeung dibikeun kasih sasa atuh dah si Udeng mah. Kumaha mang rame? Rame naon pri, karek ge menang orderan mimiti, jeung rungsing di jelemana. Rungsing kumaha mah? Ieu pri, menang orderan ti jelema nu rungsing si RT ieu. Mere hiji deh rakinya, itu merek wangki. Watir mang, tah urang mah mang genep mang bintangna oge. Tah Pri, genep kumaha pri? tah tinggal 5 1 2 3 4 5 bener. Manggil 5. Teuing atuh mang ieu mah. Pri nya boga orang jero pri ya. Henteu mang. Tong aja bina mah. Tuh mang, abus deui order mang. Tuh. Si sasa. Atuh kumaha mawana ieu mah. Tutup mung. Nah pri, asup pri Cokot mang. Asarua sasa ngaranna pri. Cokot mang. Cokot wae pri. Badag mang order mang. Asli pri. Aslina mang eta mah. Asa kade pri. Sia mah badag. Pri mah tulus Naon mah? jauh butuhkeun ge. Ribu pri. Aya orderan di asup dahareun ieu. Pangling ieu pesan liwet ieu. Ya balik ieu. Liwet mah. Liwet pri ieu mah bener pri. Ieu pri lebar pri. Dahareun pri Siap bang, semangat bang. Ya pri. Aduh, boga aplikasi nu kararieu. Hayang we mesen teh. Sono ka orang Bojong Sere. 2 minggu orang di lembur Ku ararane ieu mah euy. Rek mesen aing gitu. Ararapa aja naon wae si dahareun teh. Sosis bakar. Nah, sosis dibakar ini dari dahar, sosis yang digoreng. Aduh, ini spaghetti. Aji gak mie mah spaghetti teh. Aing biasa mie dog di imah ge mie we jeung nog. Aneh-aneh aing mah di dieu mah. Naon ya nu ngeunah ye.
Teh. Si Iyengnya itunya. Iya. Mana kemana wae, Yeng? Oh hampura teh urang di lembur 2 minggu di telepon ku babe nyoba aduh aya ieu panen cenah euy. Lila ting panen 2 minggu, Yeng. Panen naon mana 2 minggu? Panen randa. Hah? Panen randa, Yeng. Karesep RT eta mah tuh. Ari teh maneh naon ti nudus? Randa lain. Bener maneh mah Yeng pengertian ka urang, Yeng. Sing buka tuh randana Yeng geulis teh, Yeng. Maknya teh jalma di karusan kan yang pesanan RT dodol jauh-jauh deh orang berat deh. Aduh Teuing aing mah Yeng temesan eta temesan dodol aing mah. iku mah tuh teh pesanan Teuing mau maneh we eta mah aing mah temesan kumaha tuh teh ya pesanan teh jauh-jauh di Garut. Si Yeng mawan naon itu. Si Yeng mau pati kan udus Nah, mana Yeng teh kira-kira dodol 200.000-an narik dibayakeun ke sorangan aing eta teh. Sia mah teh kira-kira teuing. Balik bisa eta teh pesanan jauh-jauh di Garut deh. Aing balik bisa. Nah iya mah bawain dodol. halus si Yeng mah pati di ngarangan dodol. Yeng, itu mana dibikeun si Boim? Oh dibikeun. Sia mah aya ka urang juta mayar si Boim gratis sia mah. Hayang eta. Nya heueuh atuh. Moali we sorangan ka Garut jauh-jauh. Hayang euy. Ulah tuh teh manca jodoh ieu ge. Anjing sajodoh. Samangka gedang samangka. Salah apa ya? Samangka gedang samangka. Bang, naon tutut eta mang? Jangan samangka ieu mah tutut atuh pasar tutut mah. Bade tutut mah hayang tutut aing mah mang Luna teh nya. Samangka melon samangka. Naon ari si Abang? Pan ieu teh Mori Express atuh Bang kudu rurusuhan. Si Abang rek ka mana? Abri Moli Express Moli naon lagi mana geus ruas Abang ieu. Ngomong-ngomong mana ieu ngojek gitu Fri. Oh Bang. Sanderkeun Abang ke si RT Fri. Oh tuh bisa kitu wae Bang. Ieu mah kudu make aplikasi atuh. Dah mana Fri rek moli rek mola teu pangaruh keur Abang rikeunangan si RT teh. Terus lagi hutang. Aha, hutang naon Bang? Pinjol. Terus urusan anjing saya naon Bang? Kan itu Jupri teh kerurusuhan ieu teh menang order tuh. Bri pokoknya mah dinya kudu tanggung jawab Bri. Pokoknya mah tanderkeun Abang ke si RT. Cing haling Bang yang halangan ge rusuh haling. Teh heula April mana anturkeun heula Abang ke si RT. Iya urang aya orderan. Sekarang dibayar ku Abang. Tuh Bang rek order ka dieu mah kudu pake aplikasi. Aplikasi naon Bri? Moli Express ya Abang ngedownload heula. Bri, aing ngalewek ka Abang. Kan apa Abang teu boga HP, ujung kudu ngadownload aplikasi asa ribet Bri Bang. Besok dibayar sabaraha ka si RT diantarkeun. 8.000 make aplikasi mah Bang. Bri narek ngarampok ka Abang. Da sakitu Bang dina aplikasi mah. Teu ngabati Bang. Dah, bener Bri. Rampok gue ka Abang. Tinggal boga 20.000 atuh Bri. Euy, batian euy 20.000 mah 2 kali narikeun. Siap Bang. Ayo. Gitu ketat. Bae teh kudu make aplikasi Bang ieu mah. Susuk buru ah. Bawa sorangan Bang. Wae ngene mah. Bri sok-sok tuh Bri. Sok Bang, hati-hati Bang. Ongkos 20.000, ongkosnya sorangan. Jual ku Abang lah. Yang bawa segala, yang boga orderan. Iya, saya itu pagar tuh. Si Mamang kenal, riweuh gitu. Man, kenaon? Modal in. Modal. Si Mamang modal teh bari di luar, banyak pagar di. Aya naon in? Mang, kurang teh hayang curhat mang ka dieu teh. Sarua mamanggein ya in.
Ayo motor SMK pager Im. Mang bener hese. Hese mohokeun mang. Borah mohokeun Im. Ayo motor mah hese Im. Ih, hese kieu. Ditipu lah helm Im. Ayo motor teu kuat Im. Ari si Mamang lieu. Helmna boga 2 halus si Mamang mah. Im, ampura ya aja di WC Im. Sararane kieu ayeuna mah. Nah urang kitu pada mikiran we si Dita. Ieu bener alam oge turut bersedih tapi kamu jangan kieu ngarasakeun we nya hate abdi. Selamat Im. Apa we lalaki mah? Modal Im, modal. Ini mah hujan Im, di jero Im, isi gering mana Im. Tah kitu tuh Im, kenah Im. Mang curhat ge mun kudu aya syaratna wae ieu mah. Tuh mah naik ekspres deui tuh Im ah. Nyoba atuh, bae we pencetan ah. Gitu tuh Im. Aya naon Im? Oh mah. Nah hanya urang dinyeri hatekeun wae mah. Ku awewe seneng Dita. Siapa ka awewe kudu goreng ditolak. Itu mah awewe deui tuh Im. Goreng kumaha mang? Puguhan urang teh kerek manggih nu geulis juga neng Dita. Naon Im? Geulis. Dita nu mana maneh Im ieu Im? Nu diurun si Sabtor teh lain Im. Cing penasaran Mamang ningali fotona Im. Eueuh man. Saburu-buru Im ningali Im ah. Mana ningali Im? Tuh urang teh lagi kerek 2 kali nganter ulin. Nya bener nya Im maneh cing ningali eta Im di dinya Im. Apal tadi nu HP pasti diteundeun nya. Eueuh mah teh. Lain eta mah mang. Ieu. Tah eta. Bener cek Mamang ge. Bener Im maneh mah Im. Wah, ieu mah Im lain kaleng-kaleng Im. Mamangnya daek ieu mah Im. Aduh, di lapang poli. Di warung duaan. Di warung otek coela. Ieu mah Bangkok atuh Im. Teu goreng ieu mah Im, alus. Ada sahan nyebut goreng ieu mah. Da abi basir ka Mamang nyebut teh. Sanes tipe Mamang hungkul eta mah da. Im mah emang bener Im tega Im. Masih mah somat dia babaturan teh Im mah. Ada jadi amak mang. Nabi teh curhat. Masih yang ditanah gere kaum batur mah. Karma tak Im. Jika seseorang menyakiti seseorang Im, apalagi teman karib Im, itu kudu ku jenisna Im, langsung dibales Im. Tak gitu Im, pesan ti Mamang mah. Awewe mah Im, gugur hiji tumbuh 1000, babaturan mah hese disiar Im. Mang, ini ngambok si Mamang mah dahulu itu mah abdi Mamang. Mang. Ampura tuh mah. Im, sakit Im. Tapi Im, ini hujan Im. Mun boy Im yang dihampura ku Mamang. Kopi Im. Kopi mah? Kopi atuh. Atuh Mang, masalah atuh Mang. Siap Moli Express. Malam Im, Mamang enak boga aplikasi Moli Express Im. Kumaha mah? Pesen naon kopi, rokok, naon ge aya. Urang pesen kopi Im. Temuan Im sakedeung Im. Mah aya daran Im euy. Wah, deukeut Im mah Im. Lokasina ge satitik ieu mah Im. Mang, geus eta anjeurkeun kan meuli kopi karunya. Oke lah Im. Asa ribet kieu nu meuli teh Im. Catatan. Kopi hiji langsung ditinyu. Anterkeun ka Mang Iwang. Mun teu aya ka Boim. Im, modal heula Im mah. Atuh sok Mang. Im. Di cancel Im euy
tukang kopinya narutup rumah kopi geus datang acan Acan mang beli laki ya tuh mang tinggal imang dina aplikasina tuh kira tuh orang cek heula tuh notice hapunten kopina di cancel kumargi hujan mau dijajapkeun si kehet black wine balas deui ya mang ngabales naon deui mang jeung udah kejak ribut mang eta mang tah ngabalas deui hampura we da hujan kehet driver kieu balas deui oh iya mah mana mah digandung rek ngajak lut sia tah langsung malas maneng jika norek ngajak ribut si kehet hayu sia di mana maneh teh marukana urang sieun tuh mah balas deui hayu marukna maneh teh sieun ini saja ribut jelema teh apa lokasinya mah deket daerah dia mah penasaran mamang ngalih fotona tah mau butuh ya mang nasa mirip biraku mah mang bener asa mirip ya ieu nu mamang akun dihack ieu mah jiga nama bener aya jelema nu kieu tungguan sia senaon ieu nya kita saha nu nelpon deh ieu ngaranan halo bayar utang. Saha wanian nelpon jeung nyarekan ka urang deh. Mana mah lagu nu apa? Lepas lagu mayar hese. Mengke sia teh. Mengke ku aing dibayar bisa teh. Hari eueuh duit aing rek mayar kunaon? Mikir we atuh teh. Ya wae. Nu nagih leuwih galak dinu ditagih. Tapi dah anger ngaran hutang mah kudu dibayar. Tapi aing eueuh duit kumaha ieu carana kasahanya urang injem ye si abang ngadak-ngadak bagirnya nitah meuli emas deui milihan heula nu mananya modelna kebeneran celeli aing diinjem duitna celeli jugana celeli boga euy cek gade cek naon Pak RT? Iya gitu modelnya. Tak iya sih nama terbaru modelnya tuh. Mending 10 gram atau 20 gramnya. Atau mending emas batangan wae gitu mending jangan bangun imah. Wah, ieu mah euy 10 gram, 20 gram emas batangan. Jigana si celali keur loba duit ieu mah. Cek, rek ka pasar? Heeh, Pak RT. Rek diantar yuk abdi yuk. Wios teu kedah ngarepot Pak RT. Cek lain naon cek ayeuna di pasar teh kerawan cek daripada ayeuna cek ngabelikeun emas ka pasar geus mending kieu cek ijebkeun ka urang cek lah naon Pak RT sok sangeunahna wae sok rariweuh ieu teh kadede si abang ka abdi teh tah ngarenceuman deui kan ece teh bingung mendingan pake ngarenceuman emas atau mendingan pake ngabangun imah yang 4 tingkat abi rek meta solusi jeung Pak RT kumaha alusna cek RT mah kieu cek urang teh kudu loba beramal teh ayeuna teh loba jelema anu ngabutuhkeun tah daripada ece eta duit dipake jang kepentingan pribadi geus mending kieu cek sok amalkeun eta duit kena jadi pahala jang ece contohna jelema anu ngabutuhkeun nu loba hutang cek sok mending ge lain disubangkeun tapi sok injem-injemkeun gitu cek nari Pak RT di pentas solusi teh ngadon mere ceramah tapi bener oge katanya Pak RT daripada dibelikeun kanu emas yang kebutuhan pribadi mending diinjem-injemkeun nya kanu leuwih ngabutuhkeun tah eueuh mah geuningan ngarti karek ku RT diterangkeun sakali ge langsung ngarti si otakna teh geus kieu cek daripada kabatur heula kan RT teh itu butuh duit cek moal gede lah paling 500.000 kalem juga di gantian ke RT mah ngeureun sih eta ge ya atuh Pak RT butuhna kan sakitu Pak RT 500.000 mau leuwih ante cek wios cek
sakit juga tenan naon cek lah, tapi lamun cerek nalebihan mah tenan naon lah baik. Nya tuh sakit wae Pak RT. Tapi ieu ece teh ngan aya 200 heula. Oh Di sana sakitu. di ATM, kayak curang ke ATM heula nya. Oh nya tuh. Pina maksudnya cepeng-cepeng leungin. Ini geus moal balik ieu mah. Engke we Pak RT nya, saya sana ka bumi abi we. Mumpung teh si Abang mun aya sok curigaan. Oh nya tuh. Cek, ke abdi ka ditu nya. Nya diantos we di ditu nya Pak RT. Nya. Ieu naon maksudna? Kejeng janjian segala ieu teh. Palingan bener piring lalaki mah kuat. Palingan hayang ka si RT. Feeling naon ari Abang? Pokona mah engke dijelaskeun we di imah. Bener ieu mah si RT geus wani-wani. Henteu Bang eta mah. Iya, pokona mah daguan seleli di imah. Pak RT engke nya diantosan di bumi Pak RT. Geus bener ya. Bener pisan ieu mah. Geus aya ieu ya konspirasi ini. Bang, mikir we tuh sia teh. Pira ku urang selingkuh jeung Celeli. Barang ge apa Celeli geus boga salaki atuh Bang. Woi, siapa mau tahu? Bang, ieu mah maneh salah paham Bang. Aing mah teh kitu Bang. Teh, abal ieu naon teh? Geus nama teh, urang selesaikeun secara laki-laki teh. Tadi nama abang ka dieu rek nagih hunggu teh. Payah nama teh, udah pertumpahan darah teh. Wah, bener ieu mah si Abang salah paham. Ieu mah aing lumpat harga diri aing diinjak-injak si Abang. Aing mah ke mana ieu mah? Ting mana ningali bedogna Bang? Injak mulai. Dah, ku Abang diberi izin. Isi majarkeun imitasi. Mentul. Lain Bang, urang teh geus dilai teh Bang. Teu nyobaan ilmu urang baheula cing aya keneh teu nerap keneh teh ka urang Bang euy. Dikehedan teh. Ada abang tadi bobodohan. Malas ya. Teh enak mah teh. Tadi mah secara laki-laki teh. Enak secara kekeluargaan we teh. Si Abang ngeuseun ku urang. Kekeluargaan kumaha maksudna Bang? Teh, secara kekeluargaan teh. Segala sesuatu bisa dibicarakan baik-baik teh. Tong emosian teh. Kumu RT sebagai pemerintahan kudu mengayomi teh. Melindungi rakyat teh. Tong dilarang ku agama pertumpahan darah mah teh. Nah, ari maneh Bang? Adon mau matahan urang. Kan maneh datang-datang mau bedog nantang urang. Sia mah jiga nueur jo ayeuna juluk Geus aya make Bang. Urang hafal maneh tugas di dudungan. Maneh kudu ngarti kaayaan urang jiga kumaha tuh ayeuna Bang. Aing enak keur pailit Bang. Masalah hutang ya Bang. Bejakeun gadungan maneh aing keur eueuh. Maneh kudu ngarti Bang. Atur-atur wae anu kumaha maneh Bang. Teh, mudah-mudahan keuangan RT normal kembali teh. Masalah kadudungan abang mah kalem, lunas pokoknya mah teh. Tong hari Bang teh. Mah RT ngopi we teh. Sangci kopi nyantai we teh mah. Abang geusnya ilo batagiheun keneh teh. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Kade hati-hati di jalan Bang. Aduh. Aing teh tadi teh geus nahan teh nyeri. Tunggu aing dipalikeun. Kieu carana mah aing rek nginjem deui ka dudungan si Abang. Kena gratis euy